Bu RT, aya naonnya ngageruan teh kami menuruas. Ampura Bu, ya Nyai geus boga milik enak mah tah naur hutang Bu, hampuranya lila ya. Nuhun nyanyi. Tah kitu, ari naur hutang kudu tepat. Hampuranya. Tapi bungana mana? Oh, dagoan atuh di dieu nya. Oh, Nyai. Bu RT. Duh. Ieu bungana Bu. Dua sekaligus Nyai mah karunya ka Bu RT. Gusti, buat doge dibeakeun ku sorangan, lain kembang eta. Nu kok kitu mah di kami berna. Bunganya bunga. Yeuh, ari ieu kembang bahasa Indonesiana naon Bu RT? Bunga risi bener. Tah, nyanggakeun bungana Bu RT. Bye. Kami nu lieur apa sih Nyai nu belagong? Mang Mi lah sesa sore. Bismillahirrahmanirrahim. Bu RT. Mana Bu RT? Nyi. Keur naon eta? Koyak ieu nyang harapan mangkok kosong. Lah, kumaha abi be? Arek kosong rek ayaan ge. Eka mana? Tuh rek ka Ceuita. Dah masing di harapan ge kuduna aya be eusina. Si Bu RT meni ribet-ribet teuing. Hayang aya eusian mah karek kieu be tuh. Ah. Atuh Jung. Sana. Aman. Huh? Kang, kopina Kang. Betul ini panasnya nya. Anyar ditinyu Kang. Wah sudah tisela. Ya Kang. Aya dongeng Kang. Naon? Mang Koko teh nitah ka Mang Iswoyo sinan yang paraji. Tah apal paraji Kang? Apal nu indung berang teh nu sok paraji ngagugunian nu ngalahirkeun. Tahnya pamajikanana rek lahiran. Heeh. Lamun pamajikanana geus lahiran eta budak saha Kang? Ya budak Mang Koko sok nu kitu mah lain dongeng gua kitu mah. Nyalain Kang. Lain kumaha? Nu nitahna ge Mang Koko cenah pamajikanana Mang Koko. Ya Mang Koko anakna, arep menyama jadi anakna Iswoyo mah. Ulang. Umur jadi anak paraji mah. Mang Koko nitah ka Mang Iswoyo sinan yang paraji. Pamajikanana arek babaran. Lamun eta babaran jadi anak saya anak Mang Koko urang kitu mah teu kudu didongengkeun. Sarah. Nya anak paraji mah. Nya pamajikan Mang Nana meureun Kang. Cek Nyai ge pamajikanana rek lahiran. Lain pamajikan Mang Koko. Loh. Pamajikan Mang Nana berarti nya Mang Koko nu nikah. Tapi heueuh meureun lah. Kang, ayeuna mah cuang bagi tugas Nyai bade nyeusehan, akang sasapu sakurilingna ditambahan gegero. Nya. Kieu tuh Kang. Akang teu kosi sasapu lah wiosnya. Gegero ku Nyai, sasapu ku Nyai, akang mah ngopi we. Nya, Nyai nyeusehan heula. Sasapu henteu, gegero henteu, duit we teu. Ngopi. Yeuh, jang jalma-jalma anu baheula sok ngaheureuyan Nyai keur Nyai orok. Anu sok ngomong kieu ya. Mana beungeut gorengna? Mana beungeut gorengna? Gorengna nepi ka ayeuna tah. Mantap kari ngomong teh kudu halus-halus. Ucapan teh doa. Wah. Si Nyai baheula mah. Bola bae geulisna asana euy. Aduh.
Ada mana geus euy na foto. Nye, pokona ayeuna mah lamun akang meulian udud rek udud bae tong dicaram. Sabenerna mah udud teh nguntungkeun. Untungkeun palebah manana, Kang? Alah, pelebah mana kumaha kabeh akang jeung nu tukang udud kabeh geus ngariung bener cek batur ogen. Ngaran-ngaran udud mah kabeh ge nguntungkeun matak akang lamun udud. Ye. Ancak jang meuli beas ku akang pake meuli udud. Ancak jang meuli bumbu ku akang pake meuli udud. Akang hungkul anu murah nguntungkeun ti mendi. Alah, pokona mah cek nu udud ge nguntungkeun titik. Pokona eta mah udud mah nguntungkeun. Maksud batur mah, Kang, ari nguntungkeun teh tinu panjang jadi pondok jadi kuntung. Nguntungkeun ti mana? Ya, lamun keur susah ulah ngadeketan dulur atau babaturan. Nulungan henteu ngomongkeun heueuh. Ayeuna mah lobakeun duit. Kege lamun geus loba duit, dulur jeung babaturan ngadareketan sorangan. Bener teh, Kang? Bener. Kunaon di nyi? Nyeri, ah. Kunaon? Aduh. Ya. Hah? Sing goreng jelema anu paling tega malin jelema jauh, ah. Jelema mana tuh? Kameramen. Aing labu sugan ditulungan kalau ka terus we divideokeun tuh. Tuh, Bu. Jelemana. Itu boga perasaan pisahnya. Peurih neng. Mana? Eta. Astagfirullahaladzim kalau nanggeui gado. Aduh. Lamputan. Pan bajuk. Adia Kang bijil Kang. Di jero mah aya budak turban pantona. Ya, ari jadi salaki Kang. Sing bisa nyonton kanu jadi pamajikan. Ngaran-ngaran salaki mah di mana-mana genan kepala keluarga nu bisa nyontoan ka pamajikan teh makmum salaki teh imam. Ieu mah hayang dihargaan teu bisa ngahargaan ka batur kadenge teh Kang. Halusnya bisa tah ieu ka dieu tak tan ieu jeung Yun? Tanan Yun? Yun tanan Yun? Yun? Kemana Kang? Arek olahraga heuh bener nyi birunya. Tang videokeun akang. Akang arek olahraga pokona gerak-gerik akang. Video kabeh heuh. Ya Kang. Yuk. Pokona mun akang keur kitu kan video ha. Ya. Geus teu nu tuangna. Yuk. Sok pe kamerana siapkeun ti dia mula. Nah Kang ya Kang. Gitu. Nah eta sok. Tah eta. Siap. Sok langsung. Siap Kang. Kang. Ya buru. Kang segitu nyati dia sakit tuh. Siap Kang. Siap. Terus Yes. siap mangkat sih. Lanjut. Adanya. Aduh, Kang. Aduh. Lah, batin Kang. Lah, bukanlah. Geus buru ya tak. Aing mah. Sok baca teh. Sok. Siap. Ayo Kang. Yuk. Geus nyu lah. Ayo Kang. Bukan dikeun HP nanya, dijeun status kana WA.
Ayo Kang. Asa geus teu sorangan. Kita syuting ngamera akang, asik kembali kalau ngamera nyai. Ini geus kesel-kesel. Hampura Kang. Jadi lah yang status naget. Hei. Di mana Bu RT? Ya uyuh nih. Kemarin mengisi galeles gitu. Teu boga duit, di kaki boga salah kieu. Dari gawe di gawe nya. Wah. Gitu bae pokona. Kan bae ya kitu ge ada menang hayang, Bu. Mau hayang menang hayang. Kumaha dimemetena papanggih jeung Bapak RT. Baheula. Kami kan barat bakal hubungan nih. Heeh. Kalau Kak kami selingkuh jeung Bapak RT. Menang hayang iya. Kurang tapi hanjaka baheula mah kami gulis nya. Bedul. Baheula mah yo. Aya untuk kaedanan, nya deh, nya ge. Ya jelema kumaha cenah. Terus ngomong ka buluna deh. Pokoknya buluna cenah. Ori juga teh buluna kasaha cenah yang orang ka kami kambuy nya baheula mah bedul. Pokoknya keur ngora. Be. Terus bogo kana ka. Datang eta jelema eta, ceritana hubungan. Oh? Hubungan mana digawe eta nya ka kota ka mendi lah. Beli balik pokoknya nya eta. Kalau datang Pak RT. Mau bejang Pak RT. Ari balik. Kolot mah oh. Cenah ulah bobojo jang. Cara ge oh da. Teh dulur ulah parungga-rungga nyebutna ka kitu. Ari kami kebeneran. Kabogo-boga oh. Nah, datang teh kadinya bubar. Cenah kunaon di? Kolot maneh ngomong. Dulur maneh ngomong. Teu ngeunang. Parungga-rungga teh nyaona ari parungga-rungga di modar apanya? Bener hayang sore. Geus, putus bae ayeuna mah. Corik eta nya. Corik. Sana itu tuh itu udah Bu RT milih Pak RT. Heeh, bubar bae. Tah, jadi kalah jadina jeung Pak RT. Areuna belum. Aja kan, euy. Enggak lah ada pilihan Bu RT ya, Tama. Ujung atuh lah. Kang batur sasapo.